Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pun Lulu Rahmawati. Nepangkeun wasta pun Ahyani Nurayuna. Abdi di dieu sangarerencangan bade wawancara ka salah sahiji narasumber anu janten guguni. Terus nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mah tiasa nyohankeun wakosna sakedap. Mangga bade aya naon? Ieu bade ngawawancara ka emak kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda. Ampun mangga. Pertarosan kahiji Ari emak teh profesina janten naon? Janten guguni ngababarkeun anu babaran. Nah emak tiasa janten guguni. Ya kapupurna aya turunan ongko ti sepuh dan abi ngajalankeun ayeuna sepuhna tos teu aya gantos abi gantina. Usaha emak janten guguni ti iraha emak janten guguni Di tahun 2002 berarti tos 18 tahun ya. 18 tahun. Ari emak rorompokna teh pernah Pandean. pandean kapinjanya mak. Mak ngababarkeun kumaha Ya sok upami kabebela sok di bumi, pami teu kabebela sok sanda ka dokter, ka bidan atanapi ka puskesmas. majan Nuhun dibantu sareng bidan. majan dan guguni teh kamotivasi kusaha. Nuhun eta ku turunan ti sepuh. Sabaraha jam nu kumaha dibabarkeun mah? Nyolowit ti 700 bayi. Da dituliskeun ti pertama dugi ka ayeuna ogenan. Pami ngababarkeun eta teh resikona naon mak? Ya resikona kudu hati-hati, kudu sayagi, jeung kudu taliti dina ngalahirkeun nging nyarira ke dasar bidan atanapi dan dokter. Ya,